Urang teu pernah amprok jeung Jabir bin Abdillah, seorang sahabat anu sangat istimewa, boga sejarah anu luar biasa. Ketika habis perang sahabat kalaparan kabeh, lapor ka Kangjeng Nabi. Ternyata aya seseorang nu lapor ka Kangjeng Nabi, Tuan, katingali tuan lapar hampura, cek utusanana. Sti Jabir masak ngan ieu mah ulah loba-loba 10-an bae. Antaran masak ngan setengah liter. Jadi matuan 10-an ulah leuwih di 10-nya. Oh mangga cek Kangjeng Rasul. Teu kebel aya informasi bahwa geus asap. Cek saha cek Kangjeng Nabi, wahai para sahabat, istri Jabir alhamdulillah masak ieu urang dalahar mangkading aya 700. Ceki Jabir, aduh ieu mah ye buah hancur mina. Geus teu kalaluar ngonci maneh di jero. Cek Kangjeng Nabi antri kabehan, ayo kula nu ngabagi mana Jabir di jero kamar. Kunaon? Aduh itu kuat ceknya lah tuh 700 boh asana bakal dileg-leg jeung kastrol nah. Tenang Bir, ayo ka dia kan bawa ka dia. Obeh marawa wadah diantri ku Kangjeng Nabi, tah. Wah, masya Allah 700-an wabeh dahar sarareubeuh. Bahkan begitu beres diangsongkeun wadahna ka Jabir teu coceng setik-etik aja. Waduh, lamun Nabi berojak bisa kitu bisa nyieun restoran. Aju bisnisnya nah. Ya Allah, iyalah mukjizat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenallah Jabir. Hendak di ahli hadis urang mau masantren ke pesantren hadis. Lamun urang mawa timbel disebutna cek urang wetan ma'adrahi, eta teh disebutna di pesantren hadis mah lain timbel lain adrahi. Jabir. Mana Jabir woi Jabir? Jabir sebab Jabir lah nu pernah boga lalakon ngondang. Jabir mentak santri kuari ge kitu mun diondang ku tatangga kiai ngariung ke peuting haol abah. Bara urang moal santrina ulah lobaan 20 we siap. Bu datang 100. Ada santri kuari atuh teu diondang nya mah. Ngan neuleuh babaturan ka mana sia ngariung. Aing ilu. Dia tuh sok boda aing mah. Pokona aing ilu teu diajakkan ge ilu sorangan santri. Etalah santri akhir zaman. Henteu dititah teu raon bab ngariung mah. Datang ka ditu berkatna ngan aya 20 hayang kabagian kabeh. Berarti hiji kuduna didahar ku 10-an. Atuh tinggal sacomot ber. Santri mah kos kitu ye. Santri mah nikmat daunna ge didahar ku cenah. Embe Jawa mah eleh. Santri ngan moal aya kanibat tadi hirup lamun encan nyorang jadi santri moal nyaho ngeunahna hirup. Beh. Pokona santri mah bab dahar naon bae nu aya di dahar boro-boro nu nyana nu kiaina ge di dahar bae. Ayo santri mah kos-kos itu lah. Cek jana kiai mah fauli mariduhu. Atuh anggeus-anggeussan pokona mah. Jambu
atuh bangga boga naon ge geus bae dialaan bae ku santri banyak cek anak kiai marah di dituna ya geus bagus sangka bae ka kiai bahkan sendal kiai ge dibawa bae eta santri hees dalam boro-boro kasur boro-boro angel hiji kulimaan geus tiis angel jadi poe tilok naon tilok atuh ngacai segala naon di dinya tapi kanikmatanna beuh pohara jasa ngagoler nganama di mana bae di masjid los di majelis los kipas digudekeun gunyan mayar listrik tilok santri pokoknya geus tenang geus santri mah pohara jasa geus pokoknya moal aya pangeunah-ngeunahna hirup jadi santri senang jasa geus teu inget kaler kidul cenah geus beak duit beak beas bebe jak kabaturana kawana sia balik geus bae balik datang ka ieu Waalaikumsalam sia ieu enon balik kosu teu nyaho bah duit beak beas beak ji abah ieu teu boga duit teu usahakeun bah kajian kumaha ge bau budak sakumaha bos ya mah gitu bae terus bae jadak geus gitu kudu aya bae geus ketungguan atuh saminggu ieu geus masalah saminggu can boga duit setengah bulan can boga duit kana bae sabulan di imah tah eta santri mah henteu mikiran ngaji tinggalin henteu kan sabulan mah tinggal leuntang ngaji iya tuh kajian ya cenah mah ijazahan ieu itu geus sakola basa poe 2 poe atuh pan henteu nya mah geus bae di imah heula macul heula kek ka pondok deui geus sabulan datang cek babaturanna sia kebala mati mah abah aing teu boga duit geus bae pas ngaji teh neuleuan mana balag dideleuan 5 lembar aing tinggaleun cek geus bae aju mal disusulkeun moal abeh belang kuda ge belang ngeh bagus atuh geus kitab lagi barlang salembar aya coretan salembar eueuh salembar aya coretan salembar eueuh geus bae siang ge kumaha di imah leuh pikiran di imah teh ku Allah dibere ngarti cek weuy santri mah pohara jasa geus pokona moal aya bae santri pas di imah magahan ngaji pas anu coretanan puyeng nya sarua bae kumaha cek kana ieu babe rada gering cenah mama moal ka ngaji lanan pugu memikiran ieu kumaha macana cek kana tilok lagi eleng babe gering lah naon lah jungis bae mana gajina nu eta liwat bae cek kana teh liwat emang kunaon mama ge keur diliwat bae teh pugu lain mama nu diliwat nyana teu ngaji bebejan nang mama ge baheula bab ieu mah diliwat budak ngabohong bae senang bae jadi santri mah ieu beban cenah mah atuh geus bae eueuh ijazahan masalahna saha nu ngaluar-luarkeun santri atuh datang ka incuan ge los geus bae di sabetahna jadi santri status senang hirup jadi santri pohara jasa batur tahajud pentingnya nama masak tahajudan santri mengke di imah budak tahajud mantuh di pondok masak isuk-isuk ngawuduk berang setik masak ke tas dohor masak deui tas asar masak deui penting batur hees masak di bae ya Allah tas si budak pohara mending mun make beasnya beas babaturana cek babaturan lo biasa aing pan tere beak abat apaan sia nu ngadahar aing mamang masakeun doang sugan kumaha pesantren teu santri biasa bae milik bersama nya mah atuh tah moal aya hirup pangeunah-ngeunahna jadi santri sile omong-omongkeun geus sakadar kitu seni doang eueuh naon mentak datang ka imahna kabeh jadi masinis musolla